Heeh, ari suluh mah alhamdulillah ya teh gararing. Kan beas teu boga tuh. Coba canyang kumaha atuh. Ya Allah sok bingung ari kieu teh. Aduh, kudu kumaha ya mah bingung aing. Aduh, ya Allah. Ya mah kudu ngemis deui ya mah ke Cibabar ya. Ka pasar rame biasa nama Sabtu jeung Rebo kituan balanya pasti menang lah ya ajang meuli beas kembali aya hutang mah ke deui we. Lang mana teh kumaha sih Ica teh lang? Euing aing kamari mah beja ditolak aing teh. Celaku meureun maneh mah. Celah kumaha da beungeut aing teh saganteng. Bod, kawan bod. Oh, dek keur ngarareung. Heeh, kenarieu teh. Oh, urang mah kemis heula euy, soalna kan urang loba hutang gitu, sugare menang ngemis bisa mayar hutang. Urang ini telahnya ngemis. Heeh, bod hati-hati lah nya. Heeh, non pisan. Karunya sih bod ya. Loba hutang. Kena cacat. Oh nya eta euy. Karunya. Heeh. Kang punten. Kang punten. Kang punten. Kang punten. Kang punten. Punten. Bod. Kemana? Jempling aing mah. Bod. Bakat euy ek ditagih teh sok eueuh wae. Bod. Kumaha ya masalah hutang bod ya? Oh sugan. Tungguan ku aing nepi ka irah oge. Kang punten. Mangga kedapnya. Patunon pisan Kang. Kang punten. Kedapnya. Kedapnya. Duh, 50 Pilah kendai katanya. Patunon pisan Kang. Bang, aing tadi terek kawin ya. Kan ini 70 tahun. Wah, nu balik gitu deh kah? Asli aing mah teh. Koma orang lebih parah 80 tahun sok. Tuh, siapa para pisan. Parunten Kang. Mangga, mang bade ka mana, Bang? Bade ka bumi si Ebon. Da si Ebon aja teh aya. Ka mananya? Tadi teh ka pasar ngemis. Aduh. Oh, wios atulah. Ku abdi diantosan. Ya mangga. Mun manganya? Mangga. Mang aing maneh. Aduh, eta si Ica umur baraha? Aing teh nyaho umur sabaraha mah. Aing sok bakat aing mah ditagih teh sok eueuh wae.
Nyaw kemana itu coba aing kesel ngadadago aing malila itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, Badai kasaha Kang? kasih Ebon. Oh karaya abdi. Hah, ora ieu teh nya. Rai ya teh si Ebon teh. Sami abdi ge badai ka si Ebon ya teh. Ngan sautna teh aya cenah ngemis. Ngemis. Oh hanjeunna teh. Oh pantesan jempling di gegeron teh. Mohon menawi atuh badai peryogi naon Kang? Biasa nagih hutang. Gaduhan sametan eta. Heeh, Kang. Aduh Gusti. Nah kumaha ari si Ebon atuh. Peupeureueun mah warisan bea kumanehanana ayeuna hutang da itu ka dieu. Sabaraha Kang? 3 juta utang nama. Ning nyaan ageun. Heeh, ngan nya kan unggal ditagih teh sok eueuh wae. Tos satu kieu mah lah daripada akang watos da meureun sametannya. Heeh. Bios saya tage rai abdi, kenal lah ku abdi we kurakan ada meureun tanggung jawab abdi eta ge. Oh jadi di tanggung walar we ku Mohon Kang. wios ku abdi we lah. Ngan mungkin deui mah omat upami tumat tamut ulah lah ulah dipasian. Heeh, nyata Kang cek tadi nanti urang teh karunya pan geuninganan kaayaan manehna teh kitu lah. Urang teh kan pada nyata ditagih teh can pernah aya wae. Nya maksudna bade ti mana mayar pan ai si Ebon mah Nyata. uyuhan hirup ge sorangan di Sorangan heeh da manehna ge nyaritakeun sorangan cenah kitu. non ka ieu 3 juta etang deui lah nya. Oh, mohon. Nya Kira- hatur nuhun atuh Kang nya. Mohon sami. Hatur nuhun pisan. Mohon. Nya atuh abdi mah bade wih we atuh nya. Mohon Hatur mangga nuhun. mangga. Ya. Siap. Mangga Kang nya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning ieu. Kang, di dia nih. Ti tadi akang teh. Cager atuh. Alhamdulillah, Bor. Oh, syukur cager mah Kang. Ari maneh geus di mana, Bor? Geus kuda gede Kang, da kesel di imah mah. Tong sok diajar ngawadu, Bor, hirup teh kalanceuk. Bener, geus teh tatangga kuda gede kitu. Tadi akang panggih jeung tetangga maneh. Nanyakeun, maneh cenah ngemis, Oh gitu. ngarah naon eta teh? Jujur we Kang, urang ngemis da kumaha tukang kapaksa. Kumaha deui. Era nu jadi lanceuk, pajarkeun maneh teu boga dulur. Erana saha akang, Bod. Ayeuna maneh ngemis ka pasar, kumaha lamun aya nu midiokeun maneh terus viral, ha? Era ieu ku orang luar negeri. Pan Indonesia teh makmur cenah. Viral gitu mah tuh lain ge makmur. Udah kumaha Kang kapaksa atuh da daripada ayeuna cuka cokot bareng batur mending kene kitu we. Tadi aya nu ka dieu, aya nu nagih. Enak ge. Heeh. Terus Nah. kumaha? Enggeus ku akang dibayar. Oh nuhun Da, pisan Kang Kang mah. atuh. Maneh adi akang geus we bae tanggung jawab akang lah. Enggeus cek akang mah cek akang ge hayu lah urang ka imah, ka itu imah akang. Oh Kang lain teh hayang, lain urang teh ngaku lanceuk ka akang teh da kumaha atuh. Pan boga pamajikan akang teh urang mah moal enakeun ka jeung kieu we lah di dieu di imah paninggalan Heg wae atulah da akang mah ka dieu kurang ngalongok maneh bisi teu dahar akang teh. Bisi kitu kieu ti naon ti semet ayeuna lah geus tong ngemis deui maneh. Keun wae kajian ku akang ye. Dia hutang geus dibayar ngan mi HP maneh ulah unyam-inyem deui. Oh Kang moal Kang. Ya. Nuhun Ieu sasatina hutang. pangmayarkeun. Sesa hutang ieu tah bae cepeng we. Oh Ya. nuhun pisan Kang. Bisi aya kitu kieu mah nya maneh heuh ka akang we nya kabaran akang. Oh Kang. Kitu yuk burit akang rek aya perlu di. Hati-hati nya Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang nuhun pisan katampi ieu akang menginget kene wae gitu tanggung jawab kan jadi adik gitu. Nuhun Kang.